Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jagal hawuk ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Geus rek pok ngomong deui jadi teu kabahat sabab kaburu datang ke jenggala si Jamparing Gaib anu dititah nyusulan si Jagal hawuk ku Ki Warangkas. Geus kitu mah obrolan teu diteruskeun. Harita keneh si Jagal hawuk dibarengan ku Ki Jenggala terus ini trek madap ka Ki Warangkas. Barang datang ka tempat atawa katepas harita Tuan Willem jeung Nyai Kintamani mah geus arindit. Nu kasampak teh aya Guntara we anu can lila datang. Saterusna Ki Jenggala mah terus pamitan teu milu kana riungan. Ki Warangkas ngabagikeun paneuteupeuna ka si Jagal hawuk jeung Guntara. Teu lila terus nyarita. Abelaka Ilaing hawuk gitu deui ilaing sargun. Geus waktuna dina poe ieu ilaing duaan kudu ini teh. Ngalaksanakeun tugas penting ti dewek. Sabab tadi dewek geus meunang katerangan ti si Jenggala ngeunaan renca dewek anu gagal. Sok jelaskeun Baraka. Ki Warangkas ngararet ka Ki Hambaraka sina nerangkeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku Ki Jenggala si Jamparing Gaib mangsa ngalaksanakeun parentah ti Ki Warangkas. Sanggeusna ngarasa cukup majelaskeunana harita Ki Hambaraka mungkas kateranganana. Amoy do masal kana ayana eta kajadian amoy. Jadi pangarsana mulia ayeuna bakal mere tugas kudu sagancangna bisa ngabinasakeun Sinang Bule euy. Eta Sinang Bule teh budak lalaki sapantaring si Jagal hawuk. Sapantarana jeung si Jagal hawuk mah, amoy. Apa geus diobrolkeun? Eta Sinang Bule teh incuna si Rawing euy. Kitu tah hawuk, sargun. Si Jagal hawuk netep antep ka Ki Warangkas betus nyarita. Saperti biasa we samemeh nyarita teh nyangereng heula matak kasima anu borangan. Oh, jadi aing dibaturan ku si sargun poe ieu teh. Wah. Nyata kudu mantok diangan Sinang Bule. Terus kudu dipodaran ku aing. Eta mangkana ku aing bakal dipodaran, bakal paburisat awakna. Dihantam ku kakuatan ilmu lintang panumaling jagat. Keur aing atoh we nu aya Warangkas oi. Oh, da aing ge hayang sagancangna modalan Sinang Bule incuna si Rawing teh. Heueuh incu-incuan Sirawing-sirawingan jeung aing mah. Asal rek nyacapek naon sia teh Warangkas. Jadi kieu hawuk. Dewek boga pamikiran Sinang Bule teh bisa jadi aya di kampung kahuripan euy. Jadi ilaing duaan kudu upaya neangan cara sangkan bisa kapanggih
eta kampung kahuripan. Lantaran ilaing kungsi nyobaan tapi teu mampu nembus. Mangka ilaing kudu neangan jalma anu bisa euy. Jalma anu boga kamampuan dina ilmu kagaiban. Pikeun ngabantu ka ilaing sangkan bisa nembus sarta manggihan eta kampung kahuripan Hawuk. Belakok. Geus kitu mah bisa modaran sinang bule euy. Kitu tah Hawuk kumaha hati ku ilaing. Nah, hati ku aing warangkas. Wan kitu mah aing jeung si Sargun kudu neangan heula mangkaluk anu boga kamampuan ilmu gaib. Sangkan kampung kahuripan bisa kapanggih katabos ku aing. Bener teh Sargun? Wah! Untung ngageram heula si oplok. Nah, sedih angar sedih. Punten. Langsung wae tak capek. Kon babalangan jeung aing mah teu make jeung ngageram sakali lupa sia teh. Oh, memang bener kitu Hawuk. Sabab sanajan Hawuk boga kamampuan ilmu silat anu hebat. Nyata lintang panumbaling jagat. Tapi geus dicoba ge da ari kakuatan gaib mah kudu ku kakuatan gaib deui. Moal bisa ku curus jeung kakuatan tanaga lapisan. Tapi Mang Sargun boga kayakinan urang bakal manggihan jalma anu boga kamampuan ilmu kagaiban anu bisa ngabantu ka urang. Amoy. Caritaan si laing memang bener Sargun euy. Mana teh? Sakumaha anu kongsi kalaman ku yang parasut ya euy. Dina waktu katukang eta kampung kahuripan teh memang dipager ku kakuatan ilmuna si Rawing euy. Malah harita bisa katembus ku kakuatan ilmuna yang parasu. Amoy. Hatina eta kampung kahuripan teh bakal kapanggih jeung bisa ditembus ku jalma anu boga kakuatan ilmu kagaiban saperti yang parasu euy. Kitu aceuk pamikiran dewek mah Hawuk. Amaleng. Oh, kahati ku aing oge badaka. Pokona mah mun ku aing geus kapanggih kampung kahuripan bisa ditembus ku aing. Wah, sinang bule jeung anu sejenna di podaran diacak-acak ku aing mah. Malah aing jadi gablog pamikiran. Mun geus modaran sidang bule, aing hayang sakalian modaran si Rawing akina sinang bule. Cocok. Nganaan si Rawing mah eta bagian dewek Hawuk. Cadangokeun Wuk. Anu leuwih penting keur ilaing mah ngabinasakeun sinang bule. Jadi ilaing teu kudu wakang ngumar caritaan. Leuwih hade buktikeun heula caitan ilaing jadi kanyataan Wuk. Aku aing bakal dibuktikeun warangkas. Nah, anu percaya ka aing teh sia. Babatangna sinang bule anu papulisan. Engke sina digubuk ku si Sargun dibawa ka dieu keur bukti ka maneh sia warangkas. Tanda aing geus mampu modalan sinang bule. Ayeuna aing mantog, hayu Sargun. Hayu sia goblok, awas sa ngageram heula sia. Si Jagal Hawuk langsung bangun anu geus teu sabar harita langsung ngajakan Indit ka Guntara. Geus kitu mah duanana terus arindit pikeun ngalaksanakeun parentahna Ki Warangkas. Sangeusna si Jagal Hawuk jeung Guntara arindit harita Ki Hambaraka negrakeun pamikiranana ka Ki Warangkas. Amoy. Ningali kana kanyataan si Rasanti jeung Sandika geus bisa nyusun kakuatan barisan dan Mayuda pihak urang mun kitu mah kudu waspada tatan-tatan bangsa. Sabab bisa wae pihak musuh dina waktu anu teu disangka-sangka bakal aya datang ngagempur ka pihak urang. Amoy.
Jadi barisan Warangkas Jaya ulah nepikeun ka Rengah Balangah. Sekurang bisa kabongohan wae, amoeng. Malah kudu aya tambahan deui sababaraha urang telik sandi pikeun nyelidikeun angkayan anu jadi musuh. Kitu tah pangasan mulia. Carita ieu lain bener Baraka. Sabab dewek tepikeun ka ayeuna can meunang laporan ngeunaan kumaha kakuatan ti pihak musuh. Tapi dewek boga kayakinan jumlah kekuatan barisan Warangkas Jaya leuwih loba. Belakau. Hati namun pihak musuh wani datang ngagempur bakal dihancurkeun ku pihak urang. Ku dewek diperhatikeun Tuan Willem jeung si Kinkin. Asa bagi tamah deket jeung bangun anu pada suka hatena Baraka. Amoy. Atuh da eta mah sarua jeung turu banggih poci bangsa mulia. Duanana memang sarua pada saling ngabutuhkeun. Kawas anu geus apal we ka si Kinkin. Pinter dina meruhkeun hati lalaki. Kawan ku si Tuan mah jangkung gede. Tangku gede sagarupa apa ngasa amoeng. Oh kan wae. Malah aya alus na si Kinkin. Lengket jeung Tuan Willem. Anu pasina oge sugemaeun hatena. Dina mangsana jajab kasuka jeung si Kinkin kitu amoeng. Loba deui obrolan anu sejena. Pang nama ngabahas ngeunaan kekuatan barisan Darmayuda anu bakal jadi ancaman pikeun pihak barisan Warangkas Jaya. Saturkeun harita lang bule jeung si Manggali kitu dirasanti jeung Sandika waktu tepi ka kampung kahuripan harita si Dugul kasampak geus aya. Malah keur ngariung di jero pasangrahan Darmayuda jeung para anggota anu sejena. Sakabeh anggota barisan Darmayuda jadi pada suka hatena sabab nang bule anu bakal mimpin barisan geus aya datang. Harita keneh rasanti ngayakeun riungan jeung sakabeh para anggota barisan Darmayuda. Dijelaskeun leuwih ti heula ku rasanti ngeunaan pangalaman bisa tepungna jeung nang bule katut Manggali. Saterusna rasanti ngajelaskeun ngeunaan larancang dina mangsana ngalakukeun tindakan ngagempur ka warisan Warangkas Jaya. Ka para anggota barisan nu aya dina ieu riungan. Urang ayeuna mah tos tenang sareng regreg. Jalaran nang bule anu bakal mimpin barisan terus ada dia. Kuayana kitu abdi gaduh pamikiran engke dina waktuna urang ngagempur musuh teh barisan bakal diwangun ku 3 bagian barisan. Inti bakal dipimpin ku Pun Allah. Nang bule sedengkeun 2 barisan deui dipimpin ku abdi. Sales kitu Kang. Tumali sareng eta waktu urang memang kaetang sampret pisan. Tah janten kitu ieu kaum kasadayana anu sami-sami ngariung. Pokona mah urang kudu saiat-iatna lah. Saupami urang pikeun ngalaksanakeun patekadan urang kedah siap. Urang kedah kompak. Si Banteng Wulu ngangkat leungeun katuhuna terus milu mairan caritaan. Wah. Ngeta ceritaan rasantian teh memang beneran leuwih gancangan langkukeun tindakan ngeta bakal leuwih hadean. Napina anu leuwih mentingna mah nang bulean nudu mampuhan ungkulan ki Warangkasan. Sangbab lamunan ki Warangkasan geus bisa dingrumbuhkeun ku nang bulean mah bisa dimasikeun bangrisan Warangkas Jayaan bakal bubaran kataburan.
Da mamimpina bingsa diungkulan kunang bulean. Numantrak sang kabeh anggotaan boga harapan nganu surua nyangeta nang bulean ngaya di pihak nganu unggulan. Dina waktuna narung lawanan ki warangkasan. Kitu tah nang bulean. Kasadayana langkung ti payun abdi nganuhunkeun. Tos dipercanten kedah mimpin barisan. Rasanti ngareta nang bule nu deresulti harita dina karakterna eyang buana putih anu sikapna tetap tenang terus nyarita. Abdi yatang tresna oge bade upaya sakuat tanaga sangkan tiasa ngawujudkeun eta pangharapan. Kakuatan ilmu ki warangkas pemugi tiasa diungkulan ku diri abdi. Oman Suroman jawara Gunung Haruman ngangkat dengan katuhuna milu cumarita. Ngenaan perbekalan mah nang boleh tekudu salempang. Kumaha? Tadi ge kumang Oman diobrolkeun ka juru masak di dapur. Laras pisan. Perbekalan mah pasti bakal disiapkeun sangkan urang teu kalaparan di jalan. Dah gitu. Kumaha? Pogo Mang Oman mah ngusulkeun sada boga harapan nang boleh kudu mampu ngungkulan ki warangkas. Laras pisan eta. Kumaha? Tidak tadi eta teu dibahanan dina irungan. Kalahkah ngabahas perbekalan. Kumaha? Jelas. Keur dengan sangu memang kudu mencit doma. Doma teh doma ngora keneh. Wah, anger wae masih ngomanan. Wah, jaka sembungan bawa golokan. Henteu nyambungan kana ngomongan siah kolopok. Ngolah ka ngabahas perbekalan ngalangu pak. Mang mah kana ngurusan daharan wae ngoman. Bengjaan ngatuh jaka cucuan. Ngentre nyambungan kitu ngeta ngomongan si ngoman teh. Jaka cece si kipas pedang ngareta Mang Oman. Bari harita nyarita. Gemes ngapain sih? Kamu mah malu-maluin Eke, yeng. Dan bikin kesel hati, Oman. Orang jelas ngebahas masalah rencana menyerang musuh, malah mikiran bekal makanan. Gimana sih? Udah, jangan banyak ngomong. Nanti Eke yang jelasin hasil pertemuan ini. Ngerti nggak? Ubah. Alu madak cek Oman ge perbekalan kudu aya dengan sangu dagingna. Ngarah jag-jag jeung aya tanagaan we. Kumaha? Oman kudu ngalalauk di walungan. Oh, nya teu naon. Siapkeun we kecerikna. Atuh kudu kokodok newakan lauk kitu mah nya. Kumaha? Nang boleh geus hayang kawin, oh nya sok we didoakeun ku Bang Oman. Piraku budak kene geus hayang boga pamajikan. Bot Oman ge acan boga. Aya-aya wae. Kumaha? Wah, geus ngagilekanya si Soman yo si Bolot. Ngeus dibekem eta si Ngoman bibirna jaka ngeuceun. Kencong si namilu ngomonan. Ngalahkan nyerita kang mana karepan. Ngasok nuliskeun cangritaanana Rasantian. Rasanti jeung anu sajena sarili leutik da puguh geus pada apaleun ka Oman Suroman. Jawara budeg mun dina ngobrolna tara nyambung. Harita Rasanti nuliskeun caritanana. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana. Tadi pun alon nang bule anu bakal mimpin urang jelas baris ngupayakeun sakuat tanaga pikeun ngungkulan ki warangkas. Mudah-mudahan harapan urang sadayana bakal tinekanan. Para anggota barisan urang nya waktu 2 dinten samemeh mia ngagempur musuh
eta waktu urang mangpaatkeun pikeun ngahangkeutkeun latihan. Cara tarung campuh atanapi tarung campuran sakantenan bari ngalatih kemampuan ilmu silat urang masing-masing. Sok atuh Nang di pairan deui caritaan Bi Anti. Nang Bule harita dina sikapna anu tenang tapi ngandung tekad sumanget anu kuat terus nyarita deui. Kasadayana para anggota punten, abdi sanes bade nog mamatahan hayam. Namung sejang emutan urang kagungan tekad sareng sumanget anu sami. Nyaeta bajuang kanggo kapentingan sakumna rahayat di Tatar Sunda. Canten urang sadayana kedah tega kana lara sareng pati, teu kedah risiko pati rempan ku ajal. Demi nanyerkeun keadilan merangan kekuatan kejahatan. Setuju. Hidup Nang Bule, pamimpin urang hidup. Para anggota barisan Harmayuda ngajawab patembalan ngarojong kana caitan Nang Bule. Anu sok sanajan budak kene tapi da puguh tetesing getih sirawing. Teu matak aneh mun mibanda jiwa kapamimpinan. Sikap jeung carita Nang Bule anu ngandung sumanget jeung tekad anu kuat sarta kajembaran dina pamikiran tambah ngahudang kana tekad jeung sumanget para anggota barisan dina mangsana merangan kekuatan kejahatan. Geus kitu mah riungan teh dituluskeun kana latihan tarung campuh, tarung tawuran di jajaran kusandika di tempat anu lahana lega jeung leluasa. Sedengkeun di jero pasanggarahan Nang Bule jeung Rasanti keur neruskeun obrolanana jeung Ayu Manganti. Harita Ayu Manganti anu keur cumarita. Jadi ibu teh ngarasa reueus jeung bagja. Sabab hidup anak ibu sanajan budak kene tapi dipercaya pikeun mimpin barisan. Tapi sok sanajan kitu ibu salaku anu jadi indung tetep ngerasa salampang Nang. Inggis engke dina waktuna hidup ijen jajaten ngayunan ki Warangkas. Hidup jadi korban kekejaman jeung katelengesan ki Warangkas. Anu tangtuna oge moal mere ampun kan jadi lawan. Sedengkeun hidup teh anak ibu anu ngan hiji-hijina Nang. Eta anu jadi kaselempangan ke ibu mah. Ibu teh teu sanggup pun tepikeun ka kudu papisah pikeun salirna jeung dari hidup mana. Nang Bule jeung Rasanti silih tetep. Rasanti bisa ngarti karena rasa kaselempangan Ayu Manganti salaku anu jadi indung. Kitu teh mah lantaran nu bakal disinghareupanku anu jadi anak sasat jago kolot anu geus ngawasa dunya kajawaraan sarta mibana kekuatan ilmu anu tacan tangtu bisa diimbangan ku Nang Bule anu jadi anakna. Rasanti narik napas panjang neuteup ka Ayu Manganti balik terus nyalita. Nu disarukeun ku Cahayu ku abdi kahartos. Dalam sok sanos abdi ge sami ce. Aya ari kaselempangan dugikeun kalabadinya mah. Namun Cahayu ge tangtus uninga. Dipilihna Nang Bule mimpin barisan teh sanes kahayung abdi ce. Namun hasil tina riungan sareng sadayana anggota barisan pada aya dina kasaluyuan. Nyata percayakeun ka Nang Bule Nang. Nya. Keun we bulah ikhlaskeun we. Pokona mah abdi mah toh pati jiwa raga demi numpas kajoliman oge sangkan rahayat Sunda teh aya dina katentreman. Ayu Manganti neuteup ka Rasanti terus ngaret ka Nang Bule beli kedah gelisan. Ibu teh lain epes meer Nang. Tapi nu dibayangkeun ku ibu teh mun teh mah eta kasalempangan teh jadi kenyataan. Sedengkeun bapa hidup ge biheung iraha datang ka dieu
Jadi muntapikeun ka hidup jadi korban kekejaman nu jai lawan teh. Ibu ge sigana geus moal boga sumangat deui pikeun neruskeun ieu kahirupana. Sora Ayu Manganti jadi rumaruda. Nang boleh netep ka indungna dina sikepna anu tenang harita terus nyarita. Oge kauning aku ibu bu. Sakumaha anu disaurkeun ku Bi Anti. Nang rupi anu kedah dilaksanakeun ku abdi teh memang abot bu. Namun nu dilakukeun ku abdi sareng Bi Anti kitu deui Mang Sandika, kitu deui para anggota barisan sanes demi kepentingan pribadi bu. Namun demi kepentingan sakumna rahayat nu aya meh di satiap lemburan. Anu ayeuna tos aya dina pangaruh sareng kakawasanna Ki Warangkas bu. Upami ibu salempang abdi ge tiasa ngaraoskeun kan eta paraosan ibu. Namun manah ibu kedah tetap teguh kukuh nyabunya yen abdi sareng anu sanesna teh bajuang bu demi nanyelkeun keadilan sareng merangan kekuatan naon teh kekuatan kajahatan bu. Ayu Manganti ngahulang. Aya perasaan reueus jeung bagja pacampur jeung kasedih ningali sikap jeung ngadenge caitaan anu jadi anak. Dina kayaan keur kitu datang harita manggali satulusna milu ngariung sarta langsung milu maeran caritaan. Hai. Ya manggali dari tadi membadungan dan mengupingkeun apa yang diobrolkan atau napi obrolan yang sedang lumangsung. Kanyi Mas Ayu menjadikan punten manggali bukan tidak memahami terhadap ungkapan perasaan dari Nyi Mas Ayu. Akan tetapi manggali harus sampaikan bahwa kita berjuang demi menanyirkeun keadilan. Hai. Tentang kaselempangan saya Nyi Mas anu memang wajar. Akan tetapi harus diimbangan juga dengan suatu keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa. Kemudian harus yakin juga bahwa nang boleh tuang putra menggaduhan kekuatan ilmu dari sirawing akinya. Dengan demikian maka kita harus menggaduhan keyakinan. Kala mana nang boleh ada dalam bahaya ya sudah barang tentu tangros akinya juga tidak akan mengantap apa yang menimpa kepada putunya. Begitu menurut pemikiran Manggali Surali masih jago idaman para perawan dan juga ibu-ibu dan juga para janda. Ngadenge caritaan ti Manggali harita Ayu Manganti jadi rada ngurangan rasa kaselembangan hatena. Harita keneh dadak lumbadakan